Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Yeuh jama-jama anu ariman, poma maraneh ulah ngalalangkungan Allah katut Rasulna, tapi masing tarakwa ka Allah. Saestuna Allah teh maha ngadangu, maha uninga. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Yeuh jama-jama anu ariman, poma maraneh ulah nyuara leuwih tarik batan sora nabi jeung maraneh ulah ngagorowokeun ka manehna cara tinggorowokna sawareh di antara maraneh kanu sawarehna deui lantaran hariwang boh bisi amal-amal maraneh gugur sajeroning maraneh hanteu saladar. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Saestuna jalma-jalma anu ngalaweunkeun sorana payuneun Rasul teh nya maranehna jalma-jalma anu geus dicoba hatena ku Allah pikeun takwa, pikeun maranehna dicawiskeun pangampura jeung ganjaran nu agung. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Saestuna jalma-jalma anu nyalukan maneh di saluhureun kamar-kamar teh kalolobaanana maranehna teh hanteu baroga akal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Padahal upama maranehna salabar nepi ka maneh kaluar nembongan maranehna mah tan wande kitu teh leuwih hade pikeun maranehna jeung Allah maha jembar pangampura maha asih. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yeuh jalma-jalma anu ariman, upama datang ka maraneh jalma-jalma pasek kalawan mawa beja geura cuk-cruk heula supaya maraneh hanteu nyilakakeun hiji kaum kalawan kabodohan dului maraneh jadi kaduhung alatan saniskara anu kumaraneh geus dilampahkeun. Wa'lamu anna fiikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Jeung masing nyaraho yen di antara maraneh teh aya rasul upama manehna nurut ka maraneh dina kalolobaanana perkara tan wande baris nyarusahkeun maraneh tapi Allah ngajadikeun maraneh micinta iman jeung anjeunna mapaeskeunana dina hate maraneh sarta anjeunna ngajadikeun maraneh ngewa kana kakupuran jeung kana kapasekan jeung kana doraka nya maranehna anu meunang pituduh. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Minangka kurnia jeung nikmat di Allah
lantaran Allah teh maha uninga maha wijaksana. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Jeung upama dua golongan di antara mukminin silih perangan, nya maraneh geura ngarapihkeun antara maraneh. Nah, tapi upama salah sahiji golongan di antarana hianat kanu liana, geura perangan anu hianat teh nepi ka maranehna mulang deui kana timbalan Allah, nya upama maranehna geus marulang geura rapihkeun duanana kalawan adil jeung masing aradil lantaran Allah micinta jalma-jalma anu ngalampahkeun kaadilan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saestuna tayalian mukminin teh sadulur, ku kituna rapihkeun antara dua dulur maraneh jeung masing tarakwa ka Allah supaya maraneh dipaparin rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Yeuh jalma-jalma anu ariman, poma ulah pisan hiji kaum ngahinakeun kaum nu sejena lantaran buah-buah maranehna teh leuwih hade batan nu ngahinakeunana. Pon kitu deui awewe ka awewe anu lian lantaran buah-buah manehna teh leuwih hade batan nu ngahinakeunana jeung poma maraneh ulah moyok jalma-jalma di antara maraneh jeung poma maraneh ulah silih sebut julukan-julukan nu goreng panggoreng-gorengna julukan teh si pasek keur nu ariman jeung sing saha anu hanteu tarobat nya saestuna maranehna teh jalma-jalma anu darolim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Jalma-jalma anu ariman geura singkahan kalolobaanana sangkaan lantaran saestuna sabagian-sabagian tina sangkaan teh dosa jeung poma maraneh ulah ngintip-ngintip kagorengan batur jeung poma sabagian di antara maraneh ulah ngupat anu sawarehna deui naha salah saurang di antara maraneh teh hayang ngadahar daging mayit dulurna nya tan wande maraneh jiji kana eta perkara teh jeung masing tarakwa ka Allah lantaran saestuna Allah teh maha jembar panghampura maha
asih. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yeuh manusia, saestuna kami ngajadikeun maraneh tina hiji lalaki jeung hiji awewe, jeung kami geus ngajadikeun maraneh jadi sababaraha bangsa jeung jadi sababaraha golongan supaya maraneh silih pikawano. Saestuna jalma pangmulya-mulyana mungguhing Allah mah nya anu pangtakwana di antara maraneh. Saestuna Allah teh maha uninga maha ninggali. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Pok urang Arab padesaan teh nyarita kaula sarerea geus ariman. Pok caritakeun Arandika can ariman, tapi geura ucapkeun ku Arandika kaula sarerea geus Islam lantaran iman can asup ka hate Arandika jeung upama Arandika taat ka Allah katut ka Rasulna anjeunna moal ngurangan saeutik oge ama Arandika. Allah teh maha jembar panghampura maha asih. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Saestuna tayalian ari mukminin teh nyaeta jalma-jalma anu ariman ka Allah katut ka Rasulna duluy maraneh nahan teu mangmang jeung jihad ku harta bandana katut jiwa ragana dina jalan Allah. Nya maranehna jalma-jalma anu balener. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Prak caritakeun ka urang Arab padesaan naha Arandika teh rek ngajar Allah perkara agama Arandika, padahal Allah maha uninga kana saniskara anu aya di langit jeung saniskara anu aya di bumi. Jeung Allah teh maha uninga kana sagala perkara. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Maranehna nyangka geus ngahutangkeun budi ka maneh Muhammad kulantaran maranehna asup Islam. Pok caritakeun Arandika ulah nganggap ngahutangkeun budi ka kaula kulantaran kaislaman Arandika, tapi Allah nu maparin budina ka Arandika lantaran anjeunna geus maparin pituduh ka Arandika kana iman. Upama Arandika jalma-jalma anu balaner mah. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Saestuna Allah teh maha uninga kana saniskara anu gaib di langit jeung di bumi, jeung Allah maha ningali kana saniskara anu kumaraneh diamalkeun.